sakitu ge asal lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorangan di kamar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sorangan di kamar. Urang mah daek maca kos kitu aya cawu nu kadeulekan lain Kangjeng Nabi cawu. Mun cauna gede ya Nabi salamna kencang, ya Nabi salam. Lamun cauna cau emas nu kadege, ya Nabi salam. Kok maji pendi malam mun sueunan naon mun mah heuh aya bae. Cak Kangjeng Nabi tolol teh budak. Iya teh Kangjeng Nabi leuy urus sadurunge ge widara. Masyaallah. Nah, lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi sampai sapeting 4444. Ya Allah, lamun teu bisa 4444 444 masih loba kene atuh dasar sia mah kudu disukurkeun ka sumur pareung. 44 teu kuat, masya Allah. Ngajual karung mah mun 40 ya geus kieu bae lakunya cuma 40 dai hari ini. Udah hari ini jangan makan ya dai ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Malam ieu urang keur ditonton ku malaikat, keur ditonton ku para ahli Allah di pondok rek ngayakeun maulid ngagungkeun ka Kangjeng Nabi. Oh, malaikat ditonton nongton ti isu kene ti kamari keur nyieun tenda malaikat nongton. Weh lain lalagaan, datang ka isuk-isuk tadi, datang ka asar, barang maghrib malaikat barali. Pas ini nyana lantaran panitiana perebut untung. Jadi malaikat teu betaheun. Sial cak dina tanu kolot tambah mamatna tah cak malaikat. Ya Allah, kaambeun teh ku malaikat. Aneh, malaikat datang ngambe. Benerna cenah tadi pondok cek nyana. Sararial jasa malaikat ge ngomong sial. Tapi tetap sama tu panitia mah panitia, urusannya na urusan urang mah urusan urang mah tetap ngagungkeun karena dilahirkeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap urang mah urang karahmatan ku Kangjeng Nabi. Panitia mah panitia kabenduan. Ya tuh masing-masing bersoka yang babarengan jeung kami. Kali mah kami di dieu. Kangjeng Nabi teh nu sakumaha tadi geus dicaritakeun afdalul makhlukot. Pangutama-utamana makhluk, pangkasep-kasepna, pangganteng-ganteng. Malam ieu teh urang keur ngarayakeun hiji manusia anu kasep ganteng. Tapi lamun sakadar neangan nu kasep atuh Haji Pendi ge kasep. Sakadar neangan nu kasep mah ambalayah di dieu ge. Atuh Haji Nasir jasa kieu mah maksudna dibandingkeun jeung di Solear mah kasep.
lah kasep lah, tapi nu hese ge lain sakadar kasep banget. Neangan nu kasep loba di pondok, neangan nu geulis ambalaya. Bukti kasep jeung geulis loba lantaran lalaki bogoh ka awewe, awewe bogoh ka lalaki, berarti kan kasep. Geulis aya lah sautak saeutik kasep jeung geulis. Tapi nu diperlukeun mah lain beungeut. Nu diperlukeun mah kasep hate. Tah nu hese ge ieu kasep hate kasep beungeut mah urang kurang kasep kayapan. Nyayapan sia Jepang. Atuh kunaon bodoh-bodoh. Bisa operasi plastik kayak kasep. Bisa anu irungna kurang mancung dimancungkeun bisa. Cari ibu orang sararea anu aya nuju masantren eta kan dioperasi plastik jadi gelis nu kasep aya tapi aya nu dioperasi plastik modal angger ieu kita ngoperasi sakieu tapi angger bae kos kieu keneh. Nah neangan nu kasep gampang, neangan nu gelis gampang, tapi nu kasep hate nu hese ge maka dibutuhkan jang supaya kararasep jeung garelis hate manusia anu pangkasep-kasepna jeung pangganteng-gantengna jang ngasepan batur jang ngagelisan batur. Ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam simkuring di Cilongo keur dongeng Kangjeng timimiti hamil lahir tahun kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh geus 3 kali maulidan kakarak datang ka tahun sabaraha 21 21. Jadi engke muludan di Cilongok deui ke tahun 22 ka tahun 22 umur tahun 22 kumaha Kangjeng sampai 25 nyawa tamat yang henteu datang ka umur 63. Ai di dieu mah moal mah rumusan di dieu mah moal ngadoakeun eta di ditu engke di ditu atuh cek lo di awal terus sampai 25 atuh jadwal di dieu mah jadwal ke di Cilongok tah wah terus geus ada karak umur 21. Ya Allah ya Rabb. Nah ieu mah cuplikanana bae Kangjeng Nabi teh keur meubeujeuhna umur 20. Kasep aya di Kangjeng Nabi, ganteng aya di Kangjeng Nabi, gagah aya di Kangjeng Nabi, pinter aya di Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh an-nabiyul ummiyun, nabi anu bangsa ummi. Hartina ummi teh teu sakola teu maca tapi pinter. Apan ieu menyamacanya sakola bodoh terus. Kangjeng Nabi mah sakola henteu gaji henteu maca henteu tapi pinter masyaallah karim. Ummi artina umi teh lain bodoh kade teu maca teu sakola tapi pinter. Berarti kan langka jelema anu teu sakola teu ngaji teu maca tapi pinter langka. Coba neangan di pondok nu teu maca atuh nu teu sakola komo anu henteu ngaji aduh atuh geus acak-acakan. Tapi Kangjeng Nabi ngahaja ku Gusti Allah teu disakolakeun teu dipasantrenkeun teu maca sugan Kangjeng Nabi buca baca henteu teu nulis Kangjeng Nabi lantaran mun Kangjeng Nabi nulis besi dianggap Quran teh buatan Kangjeng. Lamun Kangjeng Nabi maca besi dianggap Quran teh buatan Kangjeng. Nang macaan kitab-kitab nu baheula maka Kangjeng teu pernah nulis teu pernah maca ummi. Nah tapi kapinteran Kangjeng eueuh tanding kanyahoan eueuh tandingna Kangjeng Nabi nyaho lalakon timimiti memeh Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Adam, memeh Kangjeng Nabi Adam diciptakeun geus jahun Kangjeng Nabi. Masya Allah karim nu bakal Kangjeng Nabi apaleun bakal pibakaleun sageusna Kangjeng Nabi teu aya bakal terjadi anu bakal terjadi tahun 2017 keayaan di dunia geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Bacaan kurang hadis Bukhari, bacaan kurang hadis Muslim, bacaan kurang hadis Sunan Abi Daud dan hadis-hadis nu lain bakal kanyahoan kapinteran Kangjeng Nabi. Bahkan lain bae
nuka deuleu ku mata kasat di kuburan geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Anu dagang karung ngabohong panggeula eta dicaritakeun gitu Kangjeng Nabi. Anu mabok bakalna geus sikat habis ku malaikat geus dicarita-caritakeun. Terus engke baas sudang ti kubur geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Terus engke digiring ka mahsyar timbang amal ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Terakhir jelema surga jelema di neraka geus dicaritakeun Kangjeng teu pernah maca Kangjeng teu pernah nulis tapi kapinteranna moal aya tandingna. Nah malam ieu ku urang keur dirayakeun manusia nu pangutamana panggantengna pangkasetna pangpinterna. Mudah-mudahan urang kabehan kasorot ku rahmat Kangjeng Nabi sehingga ku rahmat Kangjeng Nabi nyorot ka urang nu tadina can nyaho jadi nyaho, nu geus nyaho leuwih nyaho, nu can mantep jadi mantep, nu geus mantep leuwih mantep, sehingga urang wauh ka Allah wauh ka Kangjeng Nabi di akhirat urang wauh ka Kangjeng Nabi atuh langsung ku Kangjeng Nabi di aku. Lain alhamdulillah sing geus pede jasa nyaho nya henteu asa wauh bae. Ilah Kangjeng Nabi teh kurang kudu diwawancara ngawahan Kangjeng Nabi ngaranna loba. Kangjeng Nabi ditaros ku salah sahiji jelema anu uni ningali Kangjeng Nabi man ismuk saha ngaran anjeun padahal nyaho ka Kangjeng Nabi tapi ku taajub-taajubna ku kasepna gantengna pinterna trampilna tangkasna sehingga jelema hareran ditaros ai ente saha ngaran ana Muhammad. Isukna ditanya deui man ismuk kudu sejen ai anjeun saha ngaran ana Ahmad. Masyaallah karim. Isukna deui ditanya deui man ismuk padahal mah nyarahun di Mekah teh ku taajub lah ditanya deui ai ente saha ngaran ana Toha. Isukna ditanya deui man ismuk saha anjeun teh ana Yasin. Ya Allah. Isukna ditanya deui man ismuk ari ente saha ngaran ana Al-Mahidzunub. Isukna ditanya deui man ismuk ai ente saha ngaran ana Al-Hasyir. Isukna ditanya deui man ismuk ana Ar-Rauf. Ditanya deui isukna ana Ar-Rahim. Isukna ditanya deui ana Siraj. Isukna aya nu deui man ismuk ana Munir. Ditanya deui man ismuk ente saha ngaran ana Muddatsir. Aya deui nu narnya deui man ismuk ku hebat-hebat deui ente saha ngaran ana Muzammil. Aya deui nu nanya man ismuk saha sing ngaran antum ngaran ente ana Muzakkir. Lo baca sangaranna. Nah lamun ngaran-ngaran Kangjeng Nabi eta urang talar aya di jero hate di jauh kene Kangjeng Nabi geus ngagerokeun. Woi tertera di kalbumu ada kumisku. Ya Allah panai urang mah lain di hatimu ada karung goning. Wah Masya Allah kari pohara komodo Haji Nasir mah di hatimu ada SPPT hanya hoan tertera ya. Ya Allah ya Rabb kanya hoan. Nah Kangjeng Nabi rahmatna nyorot ka urangkeun urang mah nyahona ngan ge Muhammad urang mah nyahona ngan ge Ahmad urang mah nyahona Toha Yasin tuh masalah geus sakitu ge asal lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorangan di kamar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sorangan di kamar urang mah daek maca kos kitu aya cawu nu kadeulekan lain Kangjeng Nabi cawu. Mun cauna gede ya Nabi salamna kencang ya Nabi salam. Lamun cauna cau emas nu kadake ya Nabi salam. Kok maju pendi malah mun sueunan naon mun nya mah heuai bae. Cak Kangjeng Nabi tolol teh budak. Iya teh Kangjeng Nabi leuy urusan dulu ge widara. Masyaallah. Nah
lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi sapoe sapeting 4444. Ya Allah, lamun teu bisa 4444 444 44 masih loba kene atuh dasar sia mah kudu disyukurkeun ka sumber parem. 44 teu kuat Masya Allah ngajual karung mah mun 40 ya geus kieu bae lakunya cuma 40 dai hari ini. Udah hari ini jangan makan ya dai ya. Ai baca sholawat 40 teu kuat ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Nah inilah Kangjeng Nabi wayahna bantu sholat mas 11 bae mamaca teu kuat cenah kieu 11 7 asal 7 ge cenah teu kuat tilu asal cenah 3 ge teu Aisyah hayang naon sih sebenarnya. Ya Allah ya Rabb baca sholawat nu urang resep Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad cukup. Arada yang panjang eta bae cenah sok dibaca dina salat ngaranna sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina sampai fil alamin innaka Hamidum. Atuh pedek teuing tamu kieu mah atuh eta teh sok dibaca urang yang ngaji Allahumma sholli ala. Coba ayo. Oh kabecus budak. Nuril Anwar itu kukula tadi mimitian deui poho deui. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Nah baca urang sholawat nu mana bae. Nah ilah Kangjeng pas umur 20 tahun gagah Kangjeng Nabi. Masya Allah karim. Ganteng katingali gantengna kulit abyadha musyarraban bihumratin putih campur kemerah-merahan. Ya Allah urang lamun ngadengi kulit Kangjeng Nabi putih kaberem-bereman berarti kan kembang ros. Begitu ningali urang ka Haji Pan ya karim ieu si kulit naon ieu ya Taurat saoman buruk atuh hese. Masya Allah kan sakieu ge dibungkus ya nu kadeuleun nu ieu na dong jerona mah wallahu alam pasti totol-totol teh mah aya lah. Ya Allah dan Nabi mah hideung manis maksudna hideung kereta api banyak yang nunggu ieu ya karim. Nah ieu kulitna Kangjeng Nabi geus saya caritakeun aya nu mantak ditiru ge ku awewe geus dipulas-pulas eta nurutan hayang akur ejeun kulit Kangjeng dipulas mimiti kuno hideung heula ditambahan kuno koneng geus gulag-gilag da hareupeun kaca ya Allah tambahan kuno beureum beureum teuing ku ari ku ungu kaluar teh jadi Persita. Ya aing nangis sia. Masya Allah karim ya kulit Kangjeng parah. Ya Allah ya Rabb musyarraban bihumrat wasi'al ainain socana rada ageug zajabhatin hilaliyah buleud beungeutna mun ceuk urang Bandung mah ieu teh wajah sirih ngadaun seureuh. Apa naya julukan di parahyangan be beungeutna ngadaun seureuh celina celi lenci. Atuh pan ieu mah lain celi lenci ieu mah celi curak ngaranna. Celi lenci maksudnya bagus lamun kaluhur gitu teh berarti pinter mun deplek itu bodoh ya deplek. Celi lenci batak lamun orok keluar cerita rancung geus pinter Pak pinter ya Pak iki aya saeutik lencingan lencina lenci leuweung aing. Masya Allah karim. Nah
kemudian iya baca kurang parahyangan Masya Allah gitu gado endog sapotong ya Allah sok aya semua aya ieu saya titeh ngaranna gado endog sapotong hari ieu bapak endog naon coba atuh ieu endog buruk cangkeng biola iya kari Masya Allah bitis ngabuah jantung eta parahyangan anu urang pondok mempan ieu mah buah nangka kabeh ikir cerita urang parahyangan Kangjeng Nabi mah Masya Allah kari marbu alqomati sedang dedeganan jangkung teuing henteu handap teuing henteu gede teuing henteu leutik teuing henteu lintuh teuing teu kuru teuing henteu kadang urang mun Haji Faidi mah atuh kikian kieu nanaonan saanu resepeun si awak modal kos kieu atuh jadi mah ya Allah ya Rob lamun lempang sorangan aya anjing pajar tulang lempang tapi lumayan sakieu lumayan nah inilah Kangjeng tapi anehna Kangjeng ketika Kangjeng calik sareng sahabat pundakna selalu pangluhuran Kangjeng misalnya Kangjeng ngeriung jeung nu pendek pundak Kangjeng luhur aya deui nu datang jangkung Kangjeng tetep bae padahal kitu-kitu bae henteu kikieuan cara dipendi hayang jangkung teh kieu henteu nya mah ngejere bebeng henteu kos aya meraknya mah hot henteu Kangjeng mah calik bae biasa aya deui nu jangkung pohara sumping tetep bae begitu calik Kangjeng pangluhuran bae pundak keajaiban Kangjeng di antara keistimewaan Kangjeng begitu dibarengan ku hiji jelema tatadina nyana di jalan panas asal amprok jeung Kangjeng tiis Kangjeng di mana bae jelema ngahiji jeung Kangjeng tiis adem zahiran wa batinan zohirna tiis lantaran di luhur horenganan di tiungan ku mega lempang ka mana bae Kangjeng Nabi teu pernah kasorot ku panon poe nu mantak teu pernah kasorot ku panon poe na bebeja ka Gusti Allah Gusti abdi isin kudu nyorot Muhammad panon poe isineun ku ayana sakitu ditutupan ku mega tiis ka mana sih pan mega ge pernah bebeja ka Gusti abdi mandek nyingkap bae kena kasorot ku panon poe teh si eta mah saha ta si eta atak ngingkir mega ge wow panon poe cak mega hantem panasna tingkatkeun panasna tingkatkeun mantak cenah ku kikieuan we kakerpekan Kangjeng mah mungkin panon poe nyorot ka Kang Isin ya Allah ya Rabb malam ieu urang teh keur ngarayakeun eta afdalul makhluqat Masya Allah bandingkeun jeung Kangjeng Nabi jeung malaikat Jibril masih muliaan Kangjeng Nabi pohara ieu malam ieu manya urang teh ka sorga lah insyaallah lah ka sorga kajian kumaha ge kula masuk inget Siti Suwaibah bae jariah Abu Lahab begitu Kangjeng Nabi lahir ku bungah-bungahna manehanana kan nyusuan Suwaibah teh begitu balik ke Abu Lahab teh mana maneh Suwaibah oh tas nyusuan Muhammad emang geus lahir wah eta teh alok kaula cek Abu Lahab mana nyusuan sok susuan ka ditu bunga biasa cek Abu Lahab bunga kula luar biasa begitu balik deui Suwaibah ka dinya Suwaibah lantaran maneh nyusuan ka alok kaula nu ngaran Muhammad wah ieu detik ieu maneh merdeka dimerdekakeun langsung ku Abu Lahab ku bunga-bungahna Abu Lahab lahir alokna kacaritakeun di akhirat Abu Lahab disiksa lantaran nyanakan teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasul teu iman nyana Abu Lahab teh kapan adina Abdullah Kangjeng Nabi teh putra Abdullah boga adi ngaranna Abu Lahab boga adi deui ngaranna Hamzah Kangjeng Nabi mamang ka Abu Lahab teu iman
Abu Thalib mamang sarua bae teu iman ka Kangjeng Nabi. Mantak aya dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahabiu ma watab ulah kitu atuh tabbat yada abi lahabiu watab terusan ada coba catat tak Ente apal. tabbat yada abi lahabiu watab ma aghna anhu maluhu wa ma terus Sayaos eta bae. orang mah saya uslana nyana saya. Nah, inilah Abu Lahab. Guys, ke di neraka Abu Lahab aya kamodelan. Kumaha kamodelan anak? Ketika poe Senen mun carita aya poe mah Abu Lahab ku bungah-bungahna waktu lahir Kangjeng poe Senen di akhirat Kang Abu Lahab ditiiskeun. Di neraka ngagolotroknan karasana tiis model bahkan diangkat cek sakaol mah ngan seukur sadika kidong tasa kengkeongan tapi tiis eta kubunga alokna nu ngaran Muhammad lahir di akhirat teu iman dibere tiis atuh komo urang iman ka Kangjeng ih atuh komo urang ka Kangjeng sanajan ka neraka tiis lah. Aduh, tuh, kena naon cek ka neraka. Iban serah, serah. Kajian ka neraka. Ulah dai, urang mah tetep surga dai. Bapak lu mah biarin ke neraka kata. Ya Allah. Tuh, kan wahara. Sakitu teu iman tiis atuh komo urang. Tinggal ningkatkeun keyakinan urang ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah dengan cara lobakeun maca sholawat geus pokona mah Kangjeng Nabi kan nangtung ketika orang ditimbang amal Kangjeng Nabi nangtung di tengah-tengah timbangan ende ya. Maju imbang amal sholat teu husu rek zakat tilok rek bohong osok oplos barang geus ieu kieu bae mah kakencang teu daekeun ka katu teu daekeun cek malaikat ih mah tuh kudu ka neraka cek Kangjeng ke lah ke ditanya ikan Haji Pendi mumun osok muludan kan weh atuh osok abdi masyaallah osok pisan tuan sok macaya Nabi salam ikhlas apa teh sih setengah lah. Kangjeng tenang penyelamat Kangjeng teh bakal dibere syafaatil uzma. Syafaatil uzma teh hartina pitulung anu gede nu teu dibikeun ka nabi-nabi nu sejen iwal ti Kangjeng Nabi urang. Ai jelema nu puguh mah waliullah teh kudu ditulungan jadi bisa ka surga sorangan. Ai kitu mah solihin atuh teu kudu ditulungan. Lain haji solihin. Besi kae aing tah solihin tah besi kitu. Lain solihin mah jadi bisa ke surga sorangan ahli ibadah mah bisa ke surga sorangan nyana langsung ke surga ari ieu syafaat jang saha jang anu disna ka neraka tah disafaatan ku Kangjeng nu penting iman ieu urang bungahna boro-boro umat Kangjeng Nabi na boro-boro umat Kangjeng Nabi Isa berikut Kangjeng Nabi Isa laporan ka Kangjeng Nabi urang umat Kangjeng Nabi Musa berikut Kangjeng Nabi Musa na laporan umat Kangjeng Nabi Ibrahim berikut Kangjeng Nabi Ibrahim laporan. Masya Allah karim kula sok ngadengewe di Haji Pendi Nabi lulumpatan eta ai subuh teh kula sok ngadengewe teh sora sajor amat lulumpatan eta tah minta pertulungan coba cak Haji Pendi ka Nabi elut pun Nabi elut hese coba suara seraknya lu tuh bisa itu pakai buku tuh bisa wah brengsek ya. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah untung urang jadi umat Kangjeng Nabi urang nah kagagahan Kangjeng emang kumaha kagagahan Kangjeng tembongna ketika di Mekah aya jawara geledegan ngaranna Rukana gagahna tenar sa Mekah katenaran Rukana lantaran nyana guru penca sa Mekah guru penca
Abu Lahab teh belajarna di jana, Abu Jahal belajarna di jana, Haji Nasir di jana, Haji Pendi tetaramat ka Bogor lain orang belajar cimande dagang salak di dieu kiciuan melulu teu meunang mani krepek-krepek kadal kieu wah aya orang set giliran aya musuh lupa koreng dagang salak di Bogor iya duduan itu beres sih tapi lumayan yang nyingsinan kadal bae mah golok panjang biasa dicabut pendek goloknya panjang udah ge sieun euy mah Haji Pendek goloknya panjang amat ieu masyaallah sajuka jadi ai tukang tipu maka golok-golok pakai nipu lain dagang bae jelema nipu lain ka awewe bae nipu lain ka pemerintah bae nipu golok pakai nipu ieu jelemana saruana jeung si Haji Nasir kula geus sakit boh hebat hati golok masyaallah kula kan osok didele-dele golai buatan mana golok ke maksudna paranti kalapa apa ke suluh apa paranti gelut kan kanyawan orang dicabut ya set inna lillahi wa inna ilaihi raji'un potong nah sirukana gagahna luar biasa lantaran Mekah mah dikuasai ku jana kagagahanana cangkung gede jelemana pas amprok jeung Kangjeng masyaallah digang nu hese lumpat cakrukara mad aing keheul ka dia dikerumuni manusia disegani manusia dipakai karesep ku manusia dek lompat ka mana dia pernah karangkas cenah balik ngaran dia itu poteskeun dia tinyawa dia kain ngaing guru pencani Mekah eueuh nu tah nyahoeun ka ngaing kagagahan ngaing geus nyahoeun kabeh Abu Jahal Abu Lahab anak buah aing ayo sia di ka mana lompat cek Kanjeng Nabi hayu urang adu kekuatan dah ngalawan dia hayu sok urang adu kekuatan saha coba nu eleh wow eta kirukana langsung ninju pereupna geus segede kalapa rukana masyaallah asana lamun jeung Haji Pendi mah teu kudu gelut dikieukeun pae lah aku gagak langsung balepak bae Haji Nasir mah kena angin ada ngagulibes gagahnya sarukana tenar jawara geledegan masyaallah karim Kanjeng langsung ningali permainan rukana tenang Kanjeng begitu leungeunna datang ke Kanjeng cekal ku Kanjeng begitu dicekal awakna ku Kanjeng dicekal sakitu gedena mungkin sakintal setengah maya rukana diangkat ku Kanjeng Nabi set kalau dikubayar gua cek Kanjeng Nabi langsung ditutukan atuh kapoekan Kanjeng Nabi sidak kebaik sidak gagah begitu udah dulu-dulunya nah remeng-remeng aya kene dia emang didinya ulah coba-coba sih ya ayo cek Muhammad udah cek Kanjeng udah awas ya ulah awas atuh kuari bae sih langsung masang deui begitu masang Kanjeng Nabi mah kieu bae teu ngalawan Kanjeng kieu sidak langsung ditijuan ku kirukana deuk sadaekna memena malaikat Jibril datang mat tenang ulah dilawan sidak edak begitu ditijuan langsung ke kirukana Kanjeng Nabi maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah kacan nanyakeun sabaraha kali sieu membawel jasa subhanallah bihamdihi subhanallah aja gimana aja budak dia nyawa si acen kirukana tina tanaga luar datang ke tanaga batin sia kuaing kuaring aing make tanaga batin nang di Cisoka
pelor geus dahar ku aing, gabah geus dahar ku aing. Ambo pohara teh cisoka pohara eta. Nah, langsung dibetenkeun. Kanjeng Nabi Haji Pendi ge bisa teh ku situ beten-beten. Ngan ka pacirit. Lain tanaga nu kaluar. Beres. Dibetenkeun langsung tijuan Kanjeng Nabi. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Wah, timiti ditaruh terus tijuan sakadaek make tenaga dalam terus dikerakkeun. Kanjeng Nabi tetap subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Datangkan geus sajam nang oleh pas. Aya terus Kanjeng terus subhanallah ya. Ye hayu. Golek paksa. Langsung tepamit deui balik ke rukana. Bebe jaka babaturan. Woi, orang di urang geus aya ahli sihir. Saha eta Muhammad orang ahli sihir kos kitu ge ulah diantep. Encan diangkat jadi rasul kakarak umur 20 tahun geus ngelehkeun jawara geledegan. Babacaanna subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, baca 202 dibacana ngan ulah napas kira-kira tuh Haji Nasir langsung aduh bacana 202 okos aya jelema usahana keur ngajejes usaha keur ngajejes bingung nyana ngobrol jeung anakna nak usaha abah ieu keur kieu bae heueuh sageuna ieu boro-boro ngagedean urang hutan tungtungna mah ieu mah wasa potong nyanaknya heueuh sageuna ieu kumaha kahareupna ieu urang jual bae aya Kiai Husain Al-Imani waliullah datang begitu datang tadina jangan geus ngomong ti heula ka anakna duh itu ti jauh kene aya kiai asana kurang tepat amat cek nanya datang urang keur kieu lain embung mere jeung lain teu hayang ngahargaan tetapi urang keur riweuh datang sasalaman ngomong kieu teh Kiai Husain sebenarnya mah kedatangan kula kurang tepat lantaran atuh lah sakumaha nu tadi diobrolkeun mah jeung kadania jauh kene wali mah nyahoan mentek sing ade wali mah nyahoan nyana beureum beungeut beureum tetep jujur urang ka imah ulah bingung cek Kiai Husain Al-Iman ari hayang maju mah baca bae di surat Al-An'am sasurat baca ngan pelebah ayat wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah baca 202 wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah artina pangeran anjeun teh nu maha sugih tur ngabogahan kadeudeuh rahmat baca 212 tah eta dibaca bareng balik Ki Husain ka ditu dibaca tah bahkan macana lain nyana bae anak maca pamajikan maca surat Al-An'am sasurat ngan pelebah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah 202 macana Masya Allah ngan saminggu dibaca eta dagang Masya Allah kani luar biasa naon bae kesulitan aya jalan bae ti Gusti Allah ya Allah ya Rabb terus makin ningkat neangan Ki Husain ieu ka mana Ki Husain maksudna terima kasih teu daya kapanggih asal datang ka imahna eueuh salilanya na aya di imahna mah tak Ki Husain teu daek datang pan aya kiai urang mah lain kitu pan wah pasti deuk mere kae wow malah geus diteleponan kapan mau ke sini kapan udah ada kerasanya belum kiai tolol sama kiai kos gitu mah kiai aya kuari kiai na ge aya ai kiai asli embung dibere jalainannya nang Allah ayatna ge ayat nu Allah nu macana ge nyana atuh geus dipasrahkeun ka Allah teu daekeun ka panggih nah
eta ayat lain sambarangan baca mantap make aturan 202 ieu mah keur nyaritakeun 202 tah subhanallah bihamdi subhanallah 202 sarua jeung ayat eta wa rabbukal ghaniyyur rahmah masyaallah karim sok kukula diijazahkeun ka kabeh bisa aya kesulitan perdagangan ya khususna ieu nya tapi ingat engke ka ditu mah sapi sekarang dibahas cenah hese dek mere ieu geus menta sapi ti heula bahkan memeh maju sapi geus kudu dituntun tolol lah amal manjur nah surat naon tadi kakek gue lebih jahan suratnya dah celina lain celi lain biasa tuh dai amankan iya kari nah iya dia baca subhanallah bihamdi subhanallah 202 ngan ulah napas teu kuat cenah ge sakuatna datang ka mana urang ulah napas subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallah sabaraha tak kuatna engke 10 20 kuat barakat deui tai Kanjeng Nabi datang ka rukanah ngaleh-leh teu kuat nah tenar kahebatan Kanjeng kagagahan Kanjeng kasep aya di Kanjeng ganteng aya di Kanjeng gagah aya di Kanjeng pinter aya di Kanjeng cerdik aya di Kanjeng wah segala aya di Kanjeng aduh awewe lapar neuleuh Kanjeng seubeuh ku kasep-kasep aya jelema geus 2 penting teu dahar asal neuleuh Kanjeng ya Allah seubeuh urang coba keur seubeuh neuleuh Haji Pendi lapar urang keur seubeuh neuleuh Haji Nasir belu ai lapar bantu kan belu bahasa Jerman ya Allah ya Rabbi Kanjeng masyaallah hingga mun kudu dicaritakeun mah lobalah awewe anu pagedrug jeung awewe deui lobalah wanita-wanita anu pagedrug ngan kulantaran Kanjeng Nabi mah naon kitu ngaranna embung diperebutkeun ngadoa lah Kanjeng ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb abdi teh hamba Gusti dibere kasep dibere ganteng dibere sagala-galana lain nu abdi nu Gusti abdi dilahirkeun ka dunya ku Gusti teu ngaku-ngaku abdi mah ulah jadi fitnah ka kasepan abdi ulah jadi fitnah ka gantengan abdi sakumaha fitnah kasep nu dibawa ku Kanjeng Nabi Yusuf dulur kula sakumaha ganteng nu dibawa ku Kanjeng Nabi Yusuf dulur kula jadi fitnah sehingga dulur kula nu ngaran Yusuf ka penjara sanggeus di penjara loba fitnah nu lain amankeun abdi Gusti supaya ulah jadi huru hara ka kasepan teh ti harita ka kasepan Kanjeng mastur sehingga tenang tentrem neuleuh kasep tapi teu jadi fitnah Kanjeng kasepan Kanjeng jeung Kanjeng Nabi Yusuf bakal tembongna engke di surga Kanjeng Nabi Yusuf eleh ku Kanjeng Nabi urang ngan teu jadi fitnah di dunyana tenang tentrem urang Haji Pendi kan kasep tapi tenang tentrem maksudna teu kahayang teu naon datang ka embung urang neuleuh beungeutna ge datang ka embung urang kitulah Kanjeng Nabi urang ya Allah ya Rabb kasep Kanjeng teh nah iyalah Kanjeng membawa rahmat maksudna kumaha bisi aya nu can apal bahwa pangeran teh Allah Kanjeng Nabi diutus rahmatna terus ke kampung urang sehingga urangnya oh pangeran teh Allah besi can aya apa can aya nu apalin bahwa nabi akhir zaman teh Kanjeng Nabi rasul terakhir teh Kanjeng Nabi rahmat Kanjeng Nabi nyorot ka Tangerang khususna umumna ke saantero urang apal ku ari nabi urang nabi akhir zaman la nabi ya ba'di cek Kanjeng besi aya anu bodoh kasorot ku rahmat Kanjeng ulah datang ka bodoh kan aya jelema bodoh salat ya kan nu bodoh momal beres aya jelema bodoh tapi teu daek ngaji begitu ngalah wudu pas ngalah wudu cairna kurang pas mejirna endek ngumbah suku nu kenca eueuh cai bodoh kan akhirnya tetep baiknya ada sholat ke masjid
begitu sholat dengke ieu dikalurkeun hiji Allah dengke Allah sabelah maksudna nu ieu doang nu napak dieu teu lo ditanyakeun ku dengke di sholat teh nanya sia teh kunaon sih dengke Masya Allah aya ge lamun aya huru-hara di lembur ya di lembur besi aya nu hajat wow aya golek aya naon urang deuk nurunkeun hujan kan salat 2 rakaat tapi salatna sabelah ieu diangkat ka luhur salat sabelah ieu diangkat paranti nurunkeun hujan tengah peuting kukula geus pernah dicoba abreg-abregan teh hujan Masya Allah dan mantak tilok deui lah izin ka Gusti Allah henteu lah pernah terjadi kula eta dibere wiridan ku almarhum abah salatna sabelah doang kitu tah sabelah napak sabelah jengke baca ayatna mah dikeun aing mah geus mah baca bae deui teu eta bener aya anu hajat tadi teh 3 barungan aya jauh coba wiridan ti almarhum dibaca atau kukula bari jengke maksudna salat suratna eta rakaat kadua suratna eta bari jengke setengah jam salatna jadi 20 menit ruku 20 menit urang jengke tah bangsa anu boga penyakit darah tinggi darah rendah mal beres bener eta kakarek sarokaat naik ke 2 rakaat gelduk wah hebat aing yo diijabahin tah eta aya kos kituan tah ngaranna ge keur ngora bantah gajeun teu dipake kukula paling ge paranteun lamun hujan doa dibaca kukula pernah Rabbi firli wali walidayah kan eta lamun hujan eureun pernah hari haji pendi diturunan kan kukula hajat haji epi ber cak nyana ieu doa ti kiai dibaca ku nya Rabbi firli bangkaning bareng Rabbi firli wali walidayah warhamna kamarwan eta hujan makin gede haji epi geus kieu bae isi doa kiamat teh kira teh menang pisan nanti kiai coba teruskan Rabbi firli wali walidayah warhamna terus boh tenda hiber cak haji epi geus ulah ngadoa geus ulah ngadoa lah bah ieu mah acak-acak pacak-acakan kabeh barangnya teu ngadoa eureun teh hujan atuh malam eta nya jeung Haji Nasir diusir teh balik sia tenda aing acak-acakan atuh bebeja isuka ka kula ka itu Ki doa teu banjur hadiah heula teu henteu ya atuh teu beres batak guguruna kudu make kukudang nyaon teh kukudang ya dasar cililenci nah jalan sholat sabelah ieu dikaluhurkeun kabeh kaget aing ditanya coba beres sholat ditanya sia sholat kunaon eta tadi ulah sok ulah tanya sholat bae sih cenah teh lain kabehan di jaduan apa kayak sia masih jang manya hiji aing wudu cenah teh di keran pas deuk nyumbah ieu eueuh caina mantep teh ditapakeun ku aing tolol sia mah eta karana bodoh supaya kasorot ulah bodoh bae ieu lah rahmat Kanjeng nyorot set atuh bebeja sia kasaha tah mantak aya rahmat Allah Masya Allah ulah bodoh-bodoh teuing hakos aya deui nu bodoh jelema ditugaskeun jadi imam begitu ditugaskeun jadi deuk imaman itu kan kudu wudu deui nah banyak sih dilangsungkan bahkan hitut batu keluar nyana nita nu bodoh nita nunjuk imaman gitu kan imaman tah itu mah keluar kan imam eta nu bodoh teh nangtung we di hareup du tukang geus kajajar nu takbir imam can takbir sih nyana tetep we kieu bae du datang ka 15 menit 20 menit datang ka setengah jam can takbir akhirnya sholat masing-masing kan sholat masing-masing ini mau kebal amat si imam ke takbir ngomong henteu naon henteu geus beres kabehan saralat ditanya sia nangtung bae emang kurang aing nungguan imam sakena nungguan imam siap tadi tidak jadi imam lain beusi aya nu imaman nu sejen aing titah di dieu kan ople eta nggak rusak kakak dai bodoh karena Dubata kula datang ke bodoh di pondok Kanjeng Nabi diutus rahmat menyorot Masya Allah matak masjid hasbunallah mah atuh kasorot ku rahmat Allah atuh datang ke ulu sholat sih
para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang nyaritakeun Kangjeng Nabi kakara umur 20 cuplikan nu kamari 20 hiji keur bobojeuna tinggal 22 23 sampai 25 dan selanjutnya eta mah caritaan di lembur kula di Cilongok bakal dilanjutkeun. Ieu mah di dieu mah geus sakitu maulidan nu tadi geus urang nyaritakeun Kangjeng meresep bae masyaallah karim luar biasa. Aya jelema ya di jalan teh ada ke Madinah, begitu di Madinah kendaraan anak baheula makan onta sakedupna teh wah kena angin onta pablesak nyana nage ragag gitu ragag nyana waduh ngan untung haju disalametkeun ku Gusti Allah onta aya deui nyana naik berangkat salametlah datang ke Madinah. Begitu dekat masjid aya tukang samangka itu baheula makan masjid di zaman Kangjeng mah ya saya aya anaknya di sisina tukang samangka nyana nanya ieu samangka ieu sabaraha samangka ieu sakean lain itu mah samangkana mahal gede oh iya geus cek nya teh kula deuk meulina tah salat iya geus malah geura ka ditu bae ka masjid ayeuna salat ka masjid biasa beres salat panggil jeung Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi ente sholat samangka hah izin atuh cek Kangjeng Nabi kitu kunaon tuh di jalan menang musibah ku Gusti Allah disalametkeun alhamdulillah datang ka bisa ka dieu kunaon deuk sholat deuleu samangka haju eta keur sholat cek Kangjeng Nabi maning meuli samangka nu leutik apa nu gede atuh kudu izin tak masyaallah tuah kok kanyahoan di jalan kene kuku lagi kanyahoan ku Kangjeng Nabi bae ieu urang ulah pajar teu kanyahoan nu mantak urang deuk maulidan da sing hade inget ka Kangjengna tadi ge kula moal ka dieu sebenarnya mah kula moal ka dieu ge beda sabodo lah teh korat teh moal ka pondok lah lantaran eta tadi nu keur mimiti dicaritakeun ku kula tadi ngan aduh cekula daya kula mah lain deka masjid hasbunallah lain deka panitia lain deka jipendi mah kula mah ka ibu-ibu bae mana kamu hayang kapanggih jeung ibu-ibu kula mah jeung ibu-ibu ga lain nu kolot da ieu lah jadi malam ieu urang nyaritakeun Kangjeng intina masyaallah Kangjeng memandang urang boro Kangjeng waliullah ketika disalaman assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir nyana ngajawab ketika urang salam ka wali sanga assalamualaikum ya Sunan Rahmat ngajawab nyana bahkan neuleukeun ka urang teu maot assalamualaikum ya Maulana Hasanuddin Banten atuh Syekh Maulana Hasanuddin neuleukeun pernah ieu ge haji pendek kukula dibere cara-cara kos gitu pernah nyana assalamualaikum ya Hasanuddin naon sia orang Hasanuddin urang di itu salah nah iyalah para jamaah kaum muslimin urang cinta ka Kangjeng nyaritakeun Kangjeng nu sakit hebatna bosan-bosanna jeung nyongsrong bae kunaon eta rasa cinta urang ka Kangjeng mendak dicukupkeun heula sakieu insyaallah iraha-iraha urang lanjutkeun deui nu jelas nu penting tanda urang cinta sehingga urang karahmatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebabina Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna leuwih-leuwih ka para panitia jeung ka warga di dieu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.